Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Fitri Yohaini ti kelompok 5 sintaksis Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah semester 4 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di dieu abdi bade medarkeun materi ngeunaan dumasar ngandung henteu klausa. Dumasar aya eueuhna klausa dina hiji kalimah dibagi jadi dua macam kalimah. Aya kalimah klausa. Kalimah klausa merupakan kalimah anu unsur pangwangunana mangrupa klausa. Kalimah klausa diwangun ku hiji klausa atawa leuwih, bisa oge diwangun ku klausa bebas sarta ditambahan ku klausa kauger. Ku kituna dina kalimah klausa teh aya kalimah salancar sarta kalimah ngantet. Contoh tina kalimah klausa nyaeta pun bapa teh pupus, pun adi alit keneh. Upami dihijikeun jadi pun bapa teh pupus waktos pun adi alit keneh. Anu kadua nyaeta kalimah tan klausa. Kalimah tan klausa mah kalimah anu henteu ngandung klausa anu salawasna mibanda cacaritaan. Contona nyaeta wilujeng enjing, saha, kuring, Juned, jeung sajabana. Mu sakitu materi anu dipedarkeun ku abdi, mugia aya manfaatna keur urang sadaya khususna anu nonton ieu video. Kirang langkungna nyukeun dihapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.